wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun wasta simkuring Sintiawati ti kelas 12 OTKP hiji bade medarkeun carita wayang anu judulna Pandawa sareng Drupadi angkat tuluy naek ka sawarga. Supados teu nyakolong kana waktos urang kawitan bae. 36 tahun lamina satos perang Batara Yuda para Pandawa sareng Kurawa nu dikengengkeun ku Pandawa. Satos kejadian eta Karajaan Astina dipimpin ku Yudhistira. Yudhistira bisa ngawujudkeun karajaan anu subur tur makmur, tapi perjalanan teu saterasna langgeng. Situasi teu aya nu tangtos, terutamina satos pupusna sesepuh karajaan. Pandawa ngarasa kalengitan cicepengna dina kahirupanana. Kukituna Pandawa sareng Drupadi angkat ti karajaan kalawan ninggalkeun sagala hal kaduniaanana. Para Pandawa ngalakonan lalampahan pamungkas maranehanana ku cara ziarah ka Himalaya kanggo ngahontal moksa. Waktos bade angkat aya anjing anu nuturkeun ti tukang nyaeta anjingna Yudhistira. Waktos naik ka punclut, Drupadi jeung Pandawa sadulur hiji-hiji pupus, kaseret ku kasalahan sarta dosa maranehanana anu saestuna. Drupadi nyerah teu kiateun dugi ka pupusna. Ninggal kitu Bima naros ka Yudhistira. Yudhistira, Drupadi tos pupus. Naon dosa nu nyebabkeun anjeunna pupus? Yudhistira ngawaler. Pun rai, setiap nu ngantunkeun pasti ngagaduhan dosa. Salami hirupna Drupadi pilih kasih. Anjeunna langkung nyaah ka Arjuna tibatan urang sadaya. Teu lami tidinya sadewa pupus. Bima naros ka Yudhistira. Yudhistira tinggal sadewa oge pupus kumaha saur anjeun. Yudhistira ngawaler. Gusti teresep ka jelema anu sombong. Salami hirupna sadewa sok nyombongkeun dirina sorangan. Eta dosana. Nakula nyusul pupus. Bima naros deui ka Yudhistira. Kumaha saur anjeun ayeuna nakula tos pupus? Yudhistira ngawaler. Saha wae jalmi anu ngarasa paling hade ti jalma sejen yen jalmi eta takabur. Kitu oge nakula manehna ngarasa paling kasep teu aya duana. Karna eta manehna teu tiasa nuturkeun urang sadaya. Tiba waktosna Arjuna geubis ngolehe ngalaman nasib nu sami padahal kasaktiana sapertos Dewa Indra. Bima naros deui ka Yudhistira. Yudhistira, naon dosa Arjuna? Yudhistira ngawaler. Arjuna oge kakeunaan panyakit takabur. Waktos putrana pupus, anjeunna ngagorowok. Nyarios sanggup ngelehkeun musuh. Tina waktos sapoe cariosana mung kadorong ku nafsu hungkul. Ku kituna tarimakeun naon nu ku anjeun dilakonan. Bima akhirna pupus. Ayeuna kantun Yudhistira sareng anjingna. Yudhistira sanggup ngahontal punclut gunung. Alatan manehna henteu cacad ku dosa sarta kabohongan. Watek Yudhistira anu saestuna mecenghul waktu akhir Mahabharata. Di luhur punculut gunung, Batara Indra datang pikeun mawa Yudhistira ka sawarga jeung kareta kancanana. Waktu Yudhistira ngalengkah ngadeuketan kareta, Sang Indra ngajurungna ambeh ninggalkeun anjing anu jadi batur lalampahanana. Alatan makhluk nu teu suci henteu meunang asup ka sawarga. Yudhistira mundur ka tukang nampik-pikeun ninggalkeun makhluk anu salila ieu di tangtayunganana. Indra jadi heran. Anjeun sanggup ninggalkeun dulur sarta henteu ngabeulem lalakon maranehanana. Tapi maneh nampik-pikeun ninggalkeun anjing nu teu nyaho jalan.
Yudhistira nembalan, Drupadi jeung dulur-dulur kuring geus ninggalkeun kuring, lain kuring nu ninggalkeun maranehanana. Dina waktu eta keneh si anjing robah wujud jadi Batara Dharma, bapana anu keur nguji dirina. Yudhistira dibawa indit ku kareta Indra. Dina waktu ngahontal sawarga, manehna henteu manggihan dulur-dulurna anu soleh atawa pamajikanna Drupadi. Tapi manehna nempoy Duryodana, Sang Batara ngabejaan yen barayana keur aya di neraka pikeun nebus dosa leutik maranehanana. Sementara Duryodana aya di surga saprak manehna gugur di pakalangan anu diberkahan ku Kurusetra. Yudhistira kalawan ikhlas indit ka neraka pikeun nepungan barayana. Tapi tetempoan sarta sora anu ngarautan hate jeung getih kentel ngajadikeun manehna sieun. Waktu teu kagoda pikeun kabur, manehna ngawasa diri sarta hawar-hawar ngadenge suara Drupadi jeung barayana nu dipika cinta. Nyambat dirina. Ngajurungna pikeun cicing di sagedeungeun maranehanana dina kasangsaraan. Yudhistira mutuskeun pikeun cicing di neraka sarta ngajurung sangkan kusir karetana balik ka sawarga. Sabab manehna milih pikeun cicing di neraka bareng jeung dulur-dulurna. Dina waktu eta tetempoan robah neraka jadi sawarga. Saterusna Indra ngomong yen Yudhistira keur diuji deui sarta sabenerna dulur-dulurna geus aya di sawarga. Sanggeus nampak kanyataan kasebut, Yudhistira ngalaan warugana sarta nampak sawarga. Amanat anu tiasa dicandak tina eta carita aya dina paribasa buruk-buruk papan jati anu hartina sanajan ngewa ambek kadulur sorangan nu landes. Ari manehna meunang karerepet mah teu weleh hayang nulungan atawa ngahampura kasalahanana. Sakitu wae anu teu sim kuring hapuntenna pisan seueur kalepatan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.